si Ijah laleget cai nu aing teh saat ka balong. Di dieu ku aing dipendet ieu caina ya. Urang ajar nya jelema teh. Boga rarasaan. Teu nyahoeun aing miak lauk diri anak nilem ka parae. Wow. Heueuh paingan ge ieu teu da ieu ti dieu ya sunghapanana. Dibeakeun ku da ieu mah ka manehna unggul ya. Aduh, si gede sirik, si gede itu, si gede boba, bomong siladai. Cai dibeakeun ku serangan ka dieu teh. Sawah mah moal modal sing teu disayan saminggu atau 2 minggu. Beda jeung lauk. Aing keur melak lauk, anak lauk lebih ka maodarna si sirit. Aduh. Ya boba. Jika hayang teh mun erek bagi dua ulah dibeakeun ku sorangan. Baik ieu mah cai dibeakeun ku sorangan. Sawah mah moal modar. Sing cek paribasana 2 minggu atau 3 minggu. Wow. Apa ieu lauk aing merenggak di hilir. Ieu cai beak tidak ka dieu itu sorangan. Wah aing dipendet aya mah hayang nyawa. Jadi minimal ku aing mah dibere ka manehna cai hayang nyaho we. Hei. Keun hayang nyaho. Nyusul. Durdar. Lah, ya teh saha kitu sawah kita garing kieu nu aing. Saha deui nu geus mendetan Pak cai teh kan aing. Teu mere ka bagian capean awe menerkeun aing tidawuan. Kira aku kuno belah tonggoh mah kitu nya. Ieu teh. Aduh, aing. Buat kagaring kieu parena. Buat ieu cai teh beat si juga kitu nya. Ya. Apa sih? Naon? Naon? Naon Daniel, naon? Ieu cai saat kanu aing teu nepi. Buat teuing meureunan saat cai saat kana sawah aing teh kumaha meureun dipendetnya. Jahat sia mah goblok mitah ka aing. Jahat naon aing capek-capek menerkeun ku dawuan eta kanu aing teh nepi. Cikene ge cai loba Daniel. Heuh ngumplang satena di nu sorangan aing nu aing garing. Piraku Daniel atuh da cai mah teu pula pilih rata ku aing mah kabeh ka ditu. Keur teh pare meujeuna caiana. Maneh mah loba alasan padahal mah hayang papanggih jeung aing eta teh. Dah, kalipan ka geulis. Aing panggih jeung siapa aing. Iya, yang mah. Ka dieu geran Daniel sia teh diuk lah di dieu sok amuk-amukan teh jelas. Aduh, ayeuna ek naon? Tuh Daniel deuleu ku sia. Sawah aing ge gersang ai kudu dibejakeun mah. Gitu. Gersang ti mana calana sakitu ngarumplang kitu. Gersang. Ai itu cocorolokan anakku sia di pepetan wae. Maneh mah eta mah alasanna pada hayang papanggih jeung aing nya. Lah, can hayang panggih jeung nu kitu. Aing ge loba nu leuwih ti sorangan ge. Apal pola pikir maneh. Lah, loba. Pasti terpikat ka aing. Dah. Terpikat pelebah manana. Sawah nu maneh teh nu mana nu eta? Iya nu aing ieu tingali ku sia teu dibere cai. Sarua Daniel, sarua. Pare lagu cai aneun. Bagian eusianeun. Geus we ayeuna mah kieu nya Daniel nya daripada ngalobakeun urang pipaseaeun loba teuing ngabudah. Lamun bisa mah maneh neangan senteg. Senteg apal senteg? Nyaho aing senteg. Ku macanna ke urang intip hayang nyaho. Jalma anu mapetan cai ka arurang urang senteg gue ayo gitu da enak urang teu mas urang sebagai wanita nya moal mungkin boga pikiran nepikeun ka mapetan cai nu batur wanita mah lebih jahat daripada lalaki aing mah nya Daniel bisi aing keur reuneuh mapetan cai batur teh pamali ai awewe piraku aing nyocokan tinu ti luhur mah
Anggar nu saluhuran nu aing meureun dicocokan mah. Abi mah tegaduh emutan dugi kadinya Daniel. Abi mah tegaduh saeutik ge. Dugi ka mana atuh emutanana? Abi mah nu penting mah rata we cai teh. Oh gitu. Abi Tapi pribadi. kenyataanana pan eueuh kan uing. Dalan main ge gersang Daniel gersang. Inu. Astagfirullah. Tingali tutut areueuh keong eueuh. Atuh tingali ku sia ge Boro-boro tutut saking gersangna sawah aing antanan oge teu jadi. Mana lah. Ai eta ngunyumplang kitu. Sesa hujan eta mah Daniel. Tuh nepikeun ka geus barijil nu sorangan pan anu aing itu garing. Sisa hujan. Pan peuting mah eueuh hujan ijah. Sawah Kararejo ye masyarakat uing pararane kuning hawar-hawar saraya anu parasea deui wae ieu teh sugan we aya di Sijah jadi jahi parasea wae Rang dabo hai ya geus kitunya ampun teuing padahal mah jodona we jeung si Daniel atunya kita barengan neangan cai atuh lumayan jangan liwat-liwat bareng di saung Tah kabeneran geuning aya RT. Tah RT warga sia teh pelakuan teh goreng patut. Mun mah beungeutna waras Waalaikumsalam. enaman. Sehat. Alhamdulillah Pak Etre. Aduh, Waalaikumsalam Pak RT. Ieu teh. Ya bener kan RT tah. Boga warga teh. Aya naon? Beungeut siga juku triwet geunan. Meni asa panggelisna we. Pak Etre, Ijah, ari masih ada naon Ijah? ngau kacamata mah abi teu wantun ningalina oge meuli jiga Stephen William. Ih, jauh-jauh tadi itu tadi nama ka dieu teh. Mani gemes. Rangda. Ijah. Sanes kieu Pak RT nya. Inti na we ieu mah abi mah langsung ka inti. Jadi sin kuring teh Pak RT ceurik batin mah nya. Geus mah capek gawe, capek hate. Ari PT eta ku si Daniel dipitnah. Ngajarkeun cenah cai teh Fitnah naon? Alpak. Pan aing katempo ieu ku sia Ijah. Aing atuh jauhan menerkeun cai mapai-mapai solokan ai sorangan kalah candukul we di saung. Daniel. Ijah. Ieu cai parebut bae. Iya, ya RT hargaan RT. Pantangna kitu nya Pak Etre. Abi mah teu rumasa seutik oge nepi ka pepedet. Ya Pak RT. Mun teu rumasa mah panu aing teh puguh hanapeun si Ijah. Di handap. Di sana. Hmm. Pan kadeuleuk ku aing cocokan teh dicocokan. Atuh geus saha deui anu teu mereceh ka nu aing. Aing jauh-jauh disolokan ngagigiring ti dabuan. Aing geus nepi teu mere kawin. Awewe ulah hawak. Alhamdulillah Pak RT dugi kalingan abi teu gedung pirannya. Tingali we ku Pak RT, tingali tuh sawah abi ge gersang. Boro-boro ieu ca abi ge tadi tutut keong ge teu araya tingali di sawah abi. Gersang sami sawah abi ge. Dibagi-bagi atuh Ijah sia teh. Pak RT mah sok ngabela batur, awewe anu kudu dibela mah Pak RT. Ieu Sarua aing ge wargana Ijah. kudu Lain sia wae. dibagikeun Ijah maneh teh. Sai ulah sok hawa. Mohon Pak RT abi ge terang kadunya mangan abi mah teu rumasa aya dembikan ka heurian cai nu batur mah. Aing ge saha? Gitu. Aing ge saha? Iya, ulah bari ngagenitan RT. Hmm? Ulah bari ngagenitan RT. Sanes kieu nya Pak RT kumaha nya supados abi mah gaduh pemikiran teh supados abi teu parasia wae sareng Adanil. Kumaha lamun menurut Pak RT sim kuring sareng Adanil teh cuang ngadamel senteg. Bisa bae. Saha wajurigna? Abi Abi kanyahoan. kapanggih? Abi kanyahoan. Setuju. Anu wani-wani mepetan perairan sawah di urang. Wow. Kumaha lamun kitu? Lah eta mah ide si Ijah hayangan di ieueun peutingna. Daniel kehead sia mah. Eta mah hayang si Ijah atoheun disampeurkeun peuting-peuting madrasah ditungguan. Pak RT hese. Geus ulah daek Pak RT lah. Eueuh batur nanya. Eueuh baturna kesepian kan salakina geus rengkod. Nah sorangan. Moal kitu si Akil mau petani.
Tah duka mun si Akil. Bagus. Lah wakan nuduh batur lah. Matak eta urang intip, hayu coba urang intip si Akil. Bisa jadi. Si eta mah tiba lagi dendam ka aing teh da si Akil mah. Wow. Matak urang cobaan urang intip si Akil. Si Sargus. Heeh. Kan urang intip peuting keun masalah beas dahareun jeung ieu itu ini itu wifi TV parabola mah abi nu nanggung. Ek mah hugi eta teh ka aing. Urang pasang di dieu Daniel. Abis siang teu bete cicing di saung aing teh. Engke urang masang wifi di dieu. Jadi Gitu. Jadi. kumaha ya Pak RT kumaha ya? Siap. Nya urang intip. Halus. Berarti iya mah antara si Dani, Heeh. si Ija. Tapi bukan berarti aing ek nuduh ka si Akil. Benar, Ya. benar, benar. Cuma lima orang intip. Saya nyaho teh. Berarti kesepakatannya masang sentek. Masang sentek. Siap. Daniel, Tuh tuh Pak RT. si Sarkil, si Sargus. Oh, bener. Buat si Ya. eta nya. Anu marak cai teh kana aing jeung kana si Ijah da sinanya teh ka si Ijah teh nya. Bener mun si Sarkil. Sarkil, Sargus, kadio. Kadia garahan kedong. Kadia. Betul. Aya perlu. Udah hade di ditu sangeunahna. Ya si Daniel jeung si Ija parasea perebut cai. Kadia geura. Mumpung aya RT yang puguh ngabayona. Nu capek mah capek, sia teh Sargus. Keur ngobrolkeun cai. Kadia Sarkil, kadia sia teh. Nararaon ieu teh ngarariung kieu. Teu paya teh bejaan paya teh. Keur nararaon ieu. Sargus. Hah? Ya, Kumaha? keur ngarariung batur mah ti tadi ngorobrolkeun parasea sai. Ya jadi ieu teh keur nararaon ieu teh ngarariung di dieu, hah? Ya, Yang apa? iya, Jeung Sar- ieu RT aya di dieu deh. Sargus. Sigana meureun RT dijanjian ku maneh ijahnya. Hah? Oh, pesonya. Cek aing ieu RT jeung si Daniel jor-jor ka dieu aing curiga ieu. Ya Sargus lain kitu. Daniel cerekan teh geus kadeuleu ku mata sorangan. Si Sargus datang-datang. Ijah. Ya. Si Sargus. Si Ijah teh kalah nuduh ka maneh Sarkil. Maksudna nuduh naon? Eta cai nu aing saat nyebutkeun teh nu maehna ge saat. Saat tah kanyahoan ayeuna si Sarkil tadi ta etre cerekan atuh maneh teh geus ketemu. Kalah teh kaduduh ka aing teh ngabegeran manehna. Pajos ku aing mah geran. Berarti kieu maksudna. Jadi maneh teh di dieu teh keur ngarunikeun masalah cai. Cai Sarkil sia teh. Ayeuna mumpung aya RT nu matak ge RT Ya, jadi tenang. Ayeuna kieu Gitu. bisi hayang apa heuh? Aing teh kan boga balong ti belah ditu. Heeh. Aing teh kan karek melak lauk anak nilem nang meuli ti Mang Abas. Masalah nak pikeun aing apa? Lauk nilem Teu da ieu jeung heula aing. ku sia matak oge. Aing teh kamari teh meuli anak nilem 3 kintal. Ya, tuh di balong tuh anak nilem. Malodar. Kiraku ku sia dipendet wae cai kanu aing. Sia enaman sawah ieu dengekeun heula. Sia mah sawah ieu 2 minggu teu dicaian dengekeun. cai tara. Balongna segede korek api. Gitu parah nyalakeun naon coba. Cai. Balongna gedean atuh Sarkil sia Bapak teh. itu gede eta teh. Jadi maksud aing teh kieu nya meujeuhna atulah ukuran balong 1 meter ka 1 meter ku aing dipelakan 3 kintal meujeuhna tuh. Ijah. Sultan mah bebas. Bebas sih bebas kan urang sampai ke mepetan cai batur. Iya, Ija. Ku aing lamun ka 3 kintal teh mana? Dengekeun heula ku sia. aing. Are sia 2 minggu, 3 minggu teu dicaian mah modar. Lauk aing modar tuh deuleu. Ternak tutut nu aing parae. Heuh. Tutut keong Ah, pada sia balin eta mah naon? Yang saukur ngabalikeun hungkul. Heueuh we nuduh cai ka aing. Padahal sia teh janjian aing mah nyaho. Heueuh sia nu kitu. Seksi. Balikan deui Agus kehead. Aing mah ngerekan heula rugi. Oh, nama aing kitu bener.
Pokoknya gitu Saya bener. carekan ijah ku sia. Kerido aing mah cai, Ija. nya aing mah geus fitnah. Gitu-gitu teh padahal mah cari perhatian. Si Agus. Geura penting ngapelan ka sia. Lain Ijah. hayang si Daniel wungkul padahal mah. Berarti si Dalgi sarua. RB sutradara mambung dialehkeun pan goblok. RT sarua itu. Kunaon RT pakai kacamata, pakai sarung makan. Atuh da dieunteu Jor ka dieu ka mana? Cik ayeuna nanyakeun RT bogan sawah teh di dieu. Teu boga. Nah, eta. Tah, benar ya. RT Naon net maksudnya eta, apel. Seksi, Sargus. Balik mah. Seksi. Balik mah ya. Si Ya, diangkat ya. ayo. Si Sarkil dan Oke para penonton ya. Di Golodo Komedi. sutradarana mung kaelehkeun rugi aing malah. Terido. Mungkin sampai di sini ya videonya ya. Besok kembali lagi. Tolong di subscribe, like, komen ya. Di share. Oke. Si Roman tak asup kamera, yang asup kamera si Roman. Si Roman cuti dulu. Ya, Cuti dulu. Cing Ija, beh nama seksi digigir nama. Bis. Jangan lupa like, komen sama subscribe-nya nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pemirsa.